Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Man sajalma igtasala anu adus ieu man yaumul jumu'ati dina poe Jumaah kana mangka bukti bitaharatin eta tetep dina bersihna ilal jum'atil ukhra nepikeun ka Jumat anu sejenna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim. Man sajalma aftanu mere fatwa ieu iman bighairi ilmin kalawan teu make ilmu la'anathu mangka ngalaknat ka ieu iman saha malaikatus samai malaikat nu aya di langit wal ardi sareng di bumi. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir. Man sajalma iktatoa anu nyokot ieu iman ardon kana bumi zaliman halna zalim lakiya maka nepungan ieu si iman Allah ka Gusti Allah wa bari ari Allah alaihi ka ieu si iman godbanun eta anu bendu. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Man sahajalma aktsaro anu ngalobakeun ieu iman minal istighfari tina menta panghampura ja'ala mangka ngajadikeun saallahu Gusti Allah lahu ka itu si iman min kulli hammin tina sakur-sakur kabingung parojan kana kabungah wa min kulli dayyikin jeung tina sakur-sakur anu rupek makhrajan kana jalan keluar wa razaqahu sareng rezkian Allah ka iman min haitsu la yahtasibu ti arah-arah anu henteu nyangka ieu iman kana itu rezeki. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Imam Ahmad. Man sahajalma akala anu ngadahar ieu iman pasyabi'a tuluy wareg ieu iman wa syariba sareng ngirum ieu si iman parawiya tuluy seger ieu si iman faqala tuluy ngucapkeun ieu si iman alhamdulillahilladzi kana lapad alhamdulillah. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu at'amani maparintuangan ieu ladi ka abdi wasba'ani sareng ngawaregkeun ieu ladi ka abdi wasaqani sareng maparin inuman ieu ladi ka abdi wa arwani jeung nyegerkeun ieu ladi ka abdi kharaja mangka kaluar ieu man min dunu kharaja mangka kaluar ieu man min dunubihi tina pirang-pirang dosana man kayaumi waladatu saperti poenan ngalahirkeun ka ieu man saha ummuhu indungna ieu si man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Sini an Abi Musa al-Asy'ari katampi ti Abi Musa al-Asy'ari. Man sahajalma mamapo anu nyingkirkeun ieu man adza kana pilara am tariqil muslimina tina jalan pirang-pirang jalma muslim kutibat maka dituliskeun lahu pikeun ieu si man naon hasanatun hiji kaalusan waman sareng sahajalma tukubilat anu ditarima minhu ti ieu man naon hasanatun hiji kaalusan dakhala mangka asup ieu man al jannata ka surga. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari an Maqal bin Yasar katampi ti Maqal bin Yasar. Man sajalma amsa anu pasosore ieu man kalan eta capek min amali yadaihi tina amal dua leungeunna ieu si man amsa mangka pasosore ieu si man maghfuron eta dihampura sahalahu ieu si man ani Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Man sajalma amsa ka anu nyekel ieu man birika bi akhihi kana kadali kendaraan dulurna si man al muslimi anu muslim la yarjuhu anu henteu ngarep-ngarep ieu si man ka akhi wala yakhafuhu jeung teu sieun ieu si man ka akhi ghufira mangka dihampura sahalahu ieu si man. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Man sajalma angzoro anu nungguan ieu si man mu'siron ka jalma anu miskin awadha atawa ngahampura ieu si man anhu ti itu si mu'sir wallahu mangka ngiuhan ka ieu si man sallallahu Gusti Allah fi zillihi dina iuh-iuhna Allah yauma la zilla dina poean teu aya iuh-iuh illa dilluhu angin iuh-iuhna Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Imam Ahmad an Abil Yasari katampi ti Abi Yasar wallahu a'lamu bissawab.